ngagaratolan. Cukup lah pointen saya keneh gotong royong mah nya. Wilujeng Sumping di channel Saung Nusantara. Tong lali subrek, like and share. Ngagaratolan. Gotong royong sama nya. Gotong royong kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh namina teh lembur sukup DKM Al Miftah. Kaleresan nuju kegiatan naon ayeuna? Nah, ieu teh magang cerita kanggo di aya tanah wakaf di Pak Paman Kamal. Nuhun. Bade di kanggo halaman gitu maksud mah pilih kapayun yang ada lumayan tak lokalen gitu. Oh nya lumayan rada lega. Karena kapayun nama bukan kahoyong baru datang pilih langsung kurang dijaga. Nuhun. Ya ku ayeuna mah mana pendana. Penting mah geus aya tempatna. Engke sugan barudak nya kapayun. Nuhun. Aya Mana we di dieu kegiatan gotong royong kumaha di dieu? Nah, ieu teh Oh gitu. Ya nama beres sama di desa di mungkan dia
anu utama nama ayeuna teh nuju ngakutan taneuh di Palih Tonggoh menanya. Paling cekap pengen itu paling itu Oh. jana Jantan ieu mah naon di nya di sukup lah painten sae keneh gotong royong mah nya. Mohon. Mohon. Jang dawariskeun merenya itu teh ka barudak generasi muda nya. Nya. Tadi kan dah barudak oke. Ya, kita bisa umur dan jang tadi Kantong gitu. Sing dugi ka bisa di urus ku barudak dicapi nuju keun barudak jaga ka payun. Nya. Ingat arti second teh tahun seperti kieu teh. Kenapa aya masjid geus rupa kieu macatak. Jaga ka payun teh itu kabar tadi pisan gitu. Ya mudah-mudahan mah jantan iyeulahnya, jantan contoh, jantan motivasi kanu nonton ke kabarudak generasi di ieu daerahnya bahwa geuning kolot teh hayang jiga kieu teh henteu babari gitulah inti nama. Penuh perjuangan. Kita yang paling tahu hari kita mah ya sahabat sosial gitu. Alhamdulillah nya. Ya nuhun Ki Imron, nuhun. Karena wilayahnya Nya cing jantan motivasi jangan nu nonton ke. Ah,